pinter, rupa, aset, pangkat luhur, jagat, megah, mobil halus, duit nilai juta, ngan kacek ku ibu teu dijujurkeun ka pasantren sanajan ahli ibadah ibu bapana tetep bakal dituntut ku anak sabab teu ngasukeun ka pasantren. Cenah hayang leuwih pinter barungkeun asupkeun ka pasantren nu berdampingan jeung ilmu agama, nu berdampingan jeung ilmu nagara, nu ngaran sakola. Ade ulah sakola teu lumpur budak silakan. Lamun budak di sakola teu lumpur. Ulah gagap silakan. Lamun budak di sakola teu lumpur. Mantan duakeun jeung Kang Iwan. Khususna duakeun ari tagog mah geus cukup awak masuk teu urang akan buki. Rupanya sakitu mah mejeurna we. Ieu moal kudu kantalan syarat euy hayang awewe boga rupa kitu mah. Mah sabab neureuk ka bapa. Ditu duakeun ya budak mantan teu wayana Kang Iwan. Ieu budak sanajan dieu ka dieu narancucut, ka dieu naribu, kade bisi aya bintik-bintik peutik ieu hayang enong rekod budak tepona cekeng. Sina ngomong deui geus. Teu meunang cekeng teh. Urus sina ngomong deui. Euy cenah Kang Haji rek dijurungkeun deui kamari ge cenah saminggu nambah jatah 2 poe cenah. Tah ibu singkat kita. Jadi lamun ningali budak batur geus indit kakobong. Geus katingali mulai daripada akhlakna, luhurna di kopeahan, hanapna di sampingan, awakna di kokoan, make daek kampih ka masjid depul salat, sabada salat, ngaji Quran, asup ka imahna, sopan bahasa anu jadi kolot, minimal salam dibaca. Itu akhlak di jeung di pasantren. Beda jeung anu kaluaran di sekolah. Buku dibeureumman, sakola teu lanjut, modal kurang, buku dicukuran, dibeureumman, baju dirawingan, batur ngamping ka masjid, ieu ulin di jalan nu diome ala kadar hape. Lamun indung bapana maot, lain mungkin yakin kasalahan anak bakal setor anu jadi bapana. Nah, mandat mah ya tadi cenah geuninganan cenah kiai ajengan ustaz abdi ge hayang budak ini ka pasantren teh malah dijurungkeun, malah dimodalan, malah diselehkeun ngan kasek sebetaheun kurang gugur kawajiban. Alhamdulillah. Kurang gugur kawajiban. Tuh ibu dan nena. Punten ka Mang Ihin teh. Sar ya. Sering gitu ka sepuan. Alhamdulillah. Aloroboh simkuring. Tahu ieu mah cenah alhamdulillah jadi kiai. Ijuna nu masantren sabaraha barokah. Eta bakal manfaat. Mantap alhamdulillah ieu kalangkungan pangaosan takdim dina ieu wengi khususna warga masyarakat ieu kampung pada umamna nu hadir dina ieu wengi mugia sadayana ulah wa kadi maot jeung Allah terkecuali maot anu rebo ku amal anu soleh. Amin. So, urang tingali dina kitab Hidayatul Hidayah ayat ieu bahasana Islam. Anan nasa bil amali salah satu asnatin. Bahkan anu ngaran manusia cita-citana dibagi tilu. Pisanem ulama ananasa bil amali cita-cita manusia ala salah sati aksamin ibu didamel tilu golongan. Hiji asyabiqun, kedua al-muqtasidun, katilu al-makrurun. Bahasa gera urang kaweta, urang ka mana bakal asup mualawi tilu ngan
cek diwatara nu tilu anu dua golongan mah ka surga nu sagolongan mah kana neraka. Ibu pada tumaros abdi kawarga di dieu sugan aya beja hayalan cenah begitu tepi ka kabita lamun urang maot hayang ka surga hayang kana neraka cik. Hayang-hayang itu anak tuh. Hayang-hayang itu anak. Bencar kakara hayang cing hayang ka surga hayang kana neraka. Oh, kabeh ge kompak. Nah, si ibu ieu ya robana karim upami angkat dan nenekna ieu upami mangkat ka ditu tumpatna teh dina SS. Ceuing teh mah tong dina SS helikopter abdi make. Upami ka ditu telepon abdi dijemput dina helikopter tumpak dina jangjangna ngan hampura lamun-murang. Cukana akan ngiring kana mobil gitu karunya si mah. Allahu Akbar. So, catat kurang dia. Bahkan manusia didamel tilu golongan. Hiji asabiqun. Saha hum al-nabiyyu wasiddiqin. Hiji rombongan nabi jeung para sidiqin. Hartina sabikun teh ibu geus teu mikirkeun gining pake hirup teh. Geus teu mikirkeun hayang imah alus. Geus teu mikirkeun hayang wareg dahar. Anu penting peureum kadeuleu bentak karasa geus asa nyangkoyo teh jero kubur. Lamun usum make keun wae butut oge asal bersih. Lamun usum dahar keun wae teu ngeunah ge asal jajan. Lamun imah keun wae teu mewah ge asal hees cileungan kitu we. Jadi tuh mikirkeun hayang meuli sawah sabikun mah. Tuh mikirkeun hayang boga gedung. Tuh mikirkeun hayang boga motor. Tuh mikirkeun hayang boga mobil, loba jeung duit, nu penting beurang jeung geuting ibadah. Cing, aya di dieu kitu teh tah. Jarang. Aya di dieu kitu teh tah, cing. Aya ngalobaan dah. Tah eta nu bakal ka surga. Sok, eta nu bakal ka surga. Ibu lamun dahar tingali posisi junjunan. Nu diperingati kelahiran dina ieu wengi. Lamun usum beurang dahar ibu mika anjeunna ngatur. Hei sahabat, hei pada umumna umat, mihak teh beurang dahar teh perkara beunang. Tapi bisa terjerumus kana haram. Lamun dahar leuwih diaturan. Contoh lamun dahar ibu sakuat 2-3 kuat geus karaos nanek dina patuangan teureun itu rasul ngan lamun karasa geus net dipajukeun rasul ngaluarkeun undang-undang sangemna al-aqlu fal-qasyabi pakon akalal haram. Beurang dahar leuwih disebutkeun kana beurang dahar haram hukumanna. Oh, cing ari urang lamun beurang dahar keur wujud nasional. Sabunna haneu lalauhna loba. Lamun can erek hayang ngerekkeun rek dituna cing. Urang jadi ngap-ngapannya. Cai diguyur, di tukang siap injuru rek mepegan bulu bisi kabuhulan. Diharap geus siap sapu bisi kaberkaan. Sapu ngap. Tuh urusanana bisa ngam rasul. Ieu mihape beurang dahar ulah leuwih disebut. Manawi rasul mah ibu rasul
anu diperingati lahir dina ieu wengi dugi ka ngalaman 2 dinten 2 wengi patuanganana teu kalebetan sangu akhirna lapar sinyalna namprong dugi ka diganjel ku batu. Di aya urang dieu ku balangsakna urang dieu tepi ka 2 poe teu aya teu. Aya teu. Wah, aya. Karek sapoe sakali digeus kata tangga babalak makan. Rasul mah dugi ka ngalaman patuanganana diganjel ku batu akibat lapar rek dahar sangu eueuh rek ngejog bias teu boga arek ngagiring parekna eueuh dugi ka akhirna patuanganana diganjel ku batu. Itu Rasul seperti itu. Makanya sabitkeun ngan lamun urusan ibadah ya Rabbana karim. So, dugi ka dijelaskeun dina hadis Rasul mah ku getol-getolna ibadah nu aya kaitan jeung salat dugi ka bercucuran darah sampai anak teh ulah betina. Aya kira-kira di Karamat teh namina kebun Karamat. Cikaramat. Cikaramat. Cing aya di Cikaramat tuh kitu teh. Sagilimtik tong loba teh hiji aya kira-kira teh. Dari rakokah di eueuh pita-meun aja. Sok tingali. Rasul diperingati kelahiran dina ieu wengi, bilari. Dugi ka acukna wae nu namina top dugi ka aya 12 tamal Rasul. Saha di dieu nu pakean tepi ka aya 12 tamal aya teh. Urang mah ibu boro-boro 12 tamal kakara soe saeutik ti kait kana pahu jawabanana jadi laku urang. Kan make baju teh rara tereret jeung nu tatama. Itu mah halus euy, beureum euy, koneng euy, hejo euy, datang ka imah teh bibirnya kadat ka salakina. Pak, tatangga mah rumah tanggana anyar keneh. Tapi kapakena gini perhiasanana ring-ring imahna gedong cing atuh pasin ayah hayang tuh urang mah kitu kadang-kadang. Rasul anu diperingati kelahiran dina ieu wengi pilari anggeanana dijelaskeun dina ilmu sejarah 12 tamal. Soe di tamalan, soe di tamalan. Cing sakokorokna urang Cikaramat boro-boro 12 2 tamal jarang anggogana. Aya teh itu. Aya teh. Juga tahu asup di sana geda. Cobi tanu ngajajar di teras tah. Aya nu di tamalan asupna teu tah. Baraya. Iwal dicangcut na memerena di tamalan. Merena di kokan wae ku bapana dah. Mantap ari hees langsung pakai cangcut. Aban ku bapana teh di kokan wae. Akhirnya dikasih tamalan. Tamalan. Jadi temikirkan gini pakai nu penting berasi sah dipakai ibadah. Tinggal urusan tempat arti hartana mana di Mekah kacarioskeun harta ditinggal Rasul daya. Tinggal bumina lamun diukurkeun jeung urang Cikaramat moal aya bumi sapertos bumi Rasul ala kadar